Pamirsa, Rasul Paulus nyanggepkeun saurna upami urang teu barang damel, urang teu kenging tuang. Kunaon anu teu barang damel teu kenging tuang? Kumargi katuangan teh mangrupikeun kabutuhan anu utami. Jadi upami kabutuhan utami kedah barang damel heula. Kumargi kitu saha-saha anu rajin barang damel tangtos bakal kenging tuang. Hayu urang langkung rajin dina barang damel, kumargi berkah Gusti dilungsurkeun dina padamelan urang. Naon bae padamelan urang tangtos aya berkahna, janten tukang mulung, janten patani, janten supir, janten direktur, janten anu panghebatna oge, berkah Gusti dilungsurkeun ngalangkungan padamelan urang. Kumaha kitu urang kedah langkung soson-soson dina barang damel supados berkah Gusti dilungsurkeun ngalangkungan padamelan urang. Saha-saha anu barang damel tangtos tuang. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.